Sampurasun para kaula muda. Mugi rahmat sareng barokah Gusti nyarengan aranjeun di mana we ayana. Kaula muda, masa muda disebatkeun masa anu penuh ceria, penuh harapan, penuh kagembiraan. Tapi tampolana justru dina masa muda eta urang diwidian ku Gusti mayunan hal-hal anu kirang raos. Mayunan hal-hal anu teu sumanget, mayunan hal-hal anu ngalantarkeun urang dugikeun ka teu tiasa ngalengkah dina kahirupan batin urang. Ya pengalaman anu endah ti hiji tokoh kitab suci jenenganana Yusuf. Dinten ieu padaran pangandika Gusti patali sareng Yusuf disebatkeunana kukuh pengkuh nyekel pikukuh. Kejadian pasal anu ka-50 wargi sadaya, 50 ayat anu ka-20 disebatkeun di dinya. Memang aranjeun kakuring geus nyilakakeun bareto maksudna nya kapungkur. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat kepadaku. Tapi Allah telah mereka-rekakannya demi kebaikan. Eta ayat kinten-kinten dina Kejadian pasal 50 ayat anu ka-20. Pangandika Gusti ieu seja ngebrehkeun ka jalmi anu sanes pangalaman-pangalaman anu kasorang ku Yusuf. Cobi tinggal pengalaman Yusuf di kulawarga anjeunna kurang dipikaresep, henteu dipikaresep. Ngawitan tiramana ngadabelkeun jubah anu maha indah, wargi-wargina janten ngewa ka anjeunna. Tangtos janten sinis ungap atepang meureun duka ditaros duka henteu nya. Atanapi duka naros oge Yusuf kanu sanes biheung teuing diwaler. Dugikeun ka hiji mangsa Yusuf ngalaman panganiayaan. Anjeunna digebruskeun ka sumur. Anjeunna dijual ka sudagar ku wargi-wargina sapertos barang, sapertos sato. Ku sudagar dijual deui ka Potipar, di bumi Potipar, dipika deudeuh, dipika cinta ku istri Potipar. Aya tujuan sanes, teu laksana, dipitnah. Tos kitu dikamanakeun, dilaporkeun ka Potipar. Ku Potipar teu diparios, gebruskeun ka panyara. Nya. Masa muda Yusuf, masa muda yang suram. Numutkeun paningal mah, numutkeun syariat mah pamohalan Yusuf gaduh masa depan anu ceria. Teu aya madesu istilah nama. Tapi ku Gusti, kumargi anjeunna nyepeng pageuh pikukuh Gusti. Aturan-aturan keyakinan anu ti ramana ti karuhun-karuhuna diwariskeun ka anjeunna, ulah migawe dosa, ulah naon nyengcem ka keheul, ulah melaka ngewa jeung sajabina. Aturan-aturan eta, keyakinan eta ku Yusuf dianggo dina kahirupanana, nyepeng pageuh kana eta pikukuhna. Yusuf akhir ningbaring jadi naon wargi sadaya urang terang. Yusuf janten mangku bumi, janten jalmi nomor 2 di eta kerajaan. Atanapi hiji sanapeun raja saur Firaun. Teu aya anu ngaleuweuhi ka maneh di kawasan di negara Mesir. Kaasup kami, ngan kami mah pedah boga naon, boga jabatan raja. Teu aya nu langkung ti kitu. Ti mana Yusuf tiasa kitu. Naon margina kumargi anjeunna nyepeng pageuh pikukuh eta. Aturan ti sepuhna, pangajaran patali ajrih ka Gusti, patali ngajaga kasucian hirup dicepeng pageuh. Ayeuna kang urang paranonoman di zaman kiwari. Upami aranjeun diwidian ku Gusti ngalaman kasusah, ngalaman ka nyeri ka peurih. Ulah nyalahkeun kayaan, keun we. Tampi eta jantenkeun kasempetan aranjeun maju. Naon margina, kumargi Gusti pasti ngagaduhan narancang, Gusti ngagaduhan pamaksadan-pamaksadan anu bakal ngangkat derajat aranjeun dina hiji mangsa. Upami Gusti ngawidian urang susah, umat atanapi urang nyeri, ulah nyengceum ka ngewa. Ya. Ulah nyengceum ka ngewa, keun we. Antep ku Gusti ke bakal diangkat diri aranjeun. Upami urang diwidian ku Gusti ngalaman upang pahitna sabaos anu kalaman ku Yusuf. Hayu urang tetep pengkuh, urang tetep pageuh, jaga kasucian. Ulah kabongroy ku hal sanes, ulah tigebrus kana narkoba, kana seks bebas sareng sajabina. Patengkeun emutan, yakinkeun yen Gusti gaduh rarancang anu endah kanggo aranjeun. Bila ieu diantawis paranoman anu waktos ayeuna mayunan ka susah, mayunan ka sedih, pangharapan seolah-olah teu aya, hayu urang sesarangan neda. Nun Gusti Pangeran, Gusti anu welas asih,
jisim abdi secara khusus sejana nada ka Gusti kanggo kaula muda di mana we ayeuna. Pangitan aranjeunna dina waktos ayeuna nuju mayenan kasusah boh ti wargi-wargina, boh ti rerencanganana, boh ti calon rencang hirupna, boh ti padamelanana, boh tina naon bae nun Gusti Pangeran paparin panglipur yakinkeun yen aranjeunna jalmi-jalmi anu pasti diberkahan ku Gusti, diangkat derajatna dina waktosna. Hatur nuhun nun Gusti Pangeran bila aya di antawis para nonoman anu waktos ayeuna oge pangitan nuju ka talimeng bingung kedah milih mana, bukakeun manehna masing percantan ka Gusti Yesus kumargi Gusti Yesus Gusti anu janten pitulung sapapanjangna. Hatur ribu nuhun abdi nyangakeun pandadapan nuhun mung dilebet asmana Gusti Yesus. Amin. Gusti ngaberkahan.